lain hari kamari teh pilkada, Pak. Kurang gitu. Pilkada teh pemilihan daerah. Di pilkada. Atuh nasi non anu di luhur teh pan eta ngiluan pilkada. Kapan menang? Pilkada teh. Nah, aya kayaknya di urang. Kan emang di daerah orang. Maksudnya kan pilkada teh meureunna pemilihan daerah. Jadi mana kudu milih daerah warna cicing di dieu. Itu konsepna Bambang. Atau kumaha? Pikir secara logika, bener teh. Daerah berarti kudu milih daerah kan. Cicing wae di dieu betah-betah tinggi dia. Tapi aneh, ada si jelema eta nya. Kan lawanna teh nu ti heula. Nu ti heula rada wawu jeung nu ti heula oge. Eleh pan mainan mah, tapi bangga na ka mainan teh nya. Nek eleh kitu oge nempo anu meunang ngarayakeun tan. Ngarayakeun heureuh segala pesta kitu nu meunang. Mainan teh seneng we hidupna ge katampo lagi nu eleh teh. Nu ti heula teh ayeuna. Lah saha nu ti heula teh ngaranna teh? Katampona teh Lelempangan, Suraseuri. Teh jelema teh Sama gelo. Stres temen pilkada. wah oke lo gitu. Apaan heueuh sok ngomong sorangan sesirian sorangan. Aduh Gusti nu agung. Aduh mata kudu matang-matang benernya rek ngiluan pemilihan gitu teh nya. Sangkeun da sangu rasakan kitu. Kebayangnya lamun misalkan pilkada nang poe. Lo bangun nu gelo nya. Aduh ya Allah.